Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya. Tepang deh sarang tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Balati Demit bagian ke-17 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungkan. Budanco darta teh kedit cudan hiji mah kaasup budanco nupang katurutna ku anak buah. Najan diganda baritara haok kaplok cara nulian oge. Tuda sawareh mangalap katurut ku anak buah teh barijeng hampang leungeun sagala. Di ditu nama meureun niru-niru guru nu teu perlu digugu atawa diteplak saujratna model contoh bakero gaplok. Teu darta mah teu kitu tindakan anak buah teh. Tegesna teu niru-niru didikan guru nuku sorangan kerasa tugenahna. Tuda nya ku gaplok mah nu napak teh ukur nyerina. Nurutna oge ukur sagebrayan, geus nonggong mah ngajebengan, teu tuluy ngundek-ngundek hayang males oge untung. Dangan saukur kuwibawa nu bisa mawa jeung makena atuh tunduk jeung nurutna nu kasebut anak buah mah, lain ku gaplok, lain ku haok, bari jekokna jong bobokong. Ngan pacuan teh ulah dipirucaan ku jangci, matak ilang komara musnah cahara dina teu buktina. Teu matak tuluy ngarurud kana kalungguhan oge. Ku sahandapeun diturut kunu saluhureun digugu bari dipikanya ongkoh eta kasebut harapan purah buburuh mah. Rek naon bae oge kalungguhanana, bari balik ka imah teu disampakeun pasebon numur kusunu eueuh kejoeun. Isukna pabebeurang langit lenglang taya aling-aling, panon poe moncorong, teu anggep cakueum cara poe kamarina. Di lapang nu aya di tengah-tengah wewangunan asrama anu rek dipake pakalangan ngadu jajaten antara darta lawan sidokan sersan bengisan, geus naklek diriung ku anggota-anggota peta nu ngahaja hayang nyaksian. Malah sawareh aya nu ngahaja ngadon tumpangan sagala. Coba ti anggota-anggota peta, oge para sidokan, sudanco jeung saliana, nu kasebut boga wewenang di daidan atawa batalion mah, tamplok milu ngadegdeg. Tuda kakara hari tak di daidan aya pertandingan bedog Cikondewah lawan samurai buatan negara matahari terbit mah. Bari aya nu entang-entangan ludeng makalangan deui. Mimitina sersan bengisan ngagedig asup ka pangalangan, nyolegreng nyoren samurai, atanapi katana panginten leresna mah. Dibarengan ku keprok tim nyaraksian, reg manehna ngarandeg, serepet mesat pedang samurai maneh ngagurilap katojo ku panon poe. Terus ngalaga bari ngabar pedang samurai dicekal ku leungeun duanana dibubat babit. Petana lir logojo nu geus teu sabar deh hayang geran digas beheung hukumanana. Bongan wani-wani rek ngalawan ka manehna. Ciak, ciak. Sersan bengisan luncat bari metakeun leungeunna anu keker heuras dirojokeun ka hareup jeung ka gigir. Ti ditu mah meureun ngalonggarkeun urat-urat malar ulah rengkeng. Keur kitu jeleng ngebudanco darta luncat ka pakalangan. Serepet mesat bedog bari diputer tanding kolecer muih dina tungtung ramona. Sedang leungeunna huak hiuk dina gerakan-gerakan jurus Cikalong. Atuh ger bae nu nyaraksian keprok marengan jengkat jeung rengkak darta nu ngadadak ngahudang kareueus jeung ngarakacak hate. Sanggeus pada-pada ngalaga, sup darta ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Kitu deui sersan bengisan ngasupkeun samuraina. Lantaran dina babaka hiji mah pertandingan teh rek lemor pada lemor. Kabeh ge pada nyaho yen dina ulin judo atawa karate mah anu jolna ti Jepang, tangtu nage sersan bengisan teh geus maher. Atuh kitu deui darta najan teu nembongkeun maneh. Tapi lain bae ulin Cikalong dipake pangabisana teh, tapi oge manehna geus hatam dina ulin sabandar warahan Mang Haji Ilyas. Ngan bae anu ditembongkeun mah ngan ukur Cikalong. Nu mata ku babaturanna mah darta teh disebutna jago Cikalong bae. Sanggeus beres nu ngalaga, srog duanana adu hareupan teu beda ti hayam rek diadu. Sil taksir sir perong.
Mata sipit Sersan Bengisan manimu releng sedang leungeunna mimiti gerak ramo-ramona muka suku nu bareke maju dina gerakan nu kacida kuatna. Ciat! Sersan Bengisan narajang dampa leungeunna miring ditigaskeun kana beuheung. Darta sakilat nyerong bari jingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Sedang leungeunna nu keker nakis. Dak! Dua leungeun diadu. Si Bengisan ngerepeng tuda dina gerakan teugelan manehna nu meakeun sapanjang leungeunna ditakis sasat diteungel ku gerakan Darta anu purek. Nya teu burung nyengir ngarasakeun ka nyerina. Memang leungeun Darta teh lain lalaworakeuneun lantaran waktu diajar main pokna ku Mang Haji Ilyas teh geus digembleng luar jerona. Manehna geus tuman ditenggelan ku awi haur koneng, malah ramona ari kana papan sadim wae mah moal teu tobros mun ditotongkeun. Sebrut deui si Bengisan narajang sedang Darta kaos nu ngasongkeun leungeunna ka hareup sedang leungeun kencana masekon. Atuh pugu bae Sersan Bengisan maneh asa neulelauk mun ucing teh mah sakilat manehna meupeuh ku leungeun katuhu nu miring ngajojo puhu ceuli sedang leungeun kencana ngajojo beuheung. Tapi lain ge Darta nu geus asa kelatihan. Manehna narik suku kenca 15 derajat bari nepak pigelang katuhu musuhna dina gerakan nu kacida kesit leuwih rikat batan datangna tenggelan si Bengisan. Ciat! Plok dampa leungeunna sorangan nyabok mata sipitna. Atuh kacida kagetna si Bengisan lantaran manehna nu neunggel manehna sorangan nu kacabok ku leungeunna keneh. Jeleng si Bengisan luncat ka tukang dua lengkah bari gigisi kana panaon kencana. Ayeuna mah ka tembong mata sipitna beureum sedang Darta kaos nu ayem. Manehna ajeg nangtung gerakanna teu robah. Ngadago musuh nu rek narajang. Ciat! Si Bengisan luncat narajang maksudna mah suku narek dipake ngajejek serta bari rek disusul ku gerakan leungeunna nu rek terkep ngarikeskeun leungeun Darta mun beunang teh mah. Kalawan ayem pisan Darta sakicep geus narik suku katuhuna ka gigir nyerong atuh gep suku si Bengisan ditewak bari rada diparieuskeun ka gigir saeutik. Cacaku sakitu ge si Bengisan geus taya dayana. Tanaga nu sakitu gedena sasat dipiceunan. Nepi ka teu beunang ditarekahan deui kebut ragrag nangkuban ngan untung teu dibebeutkeun ku Darta. Leungeunna masih keneh bisa nahan kana taneuh. Keur nu nyeraksian keprok maneh euyah-euyahan. Jepang-Jepang nu araya di dinya kabeh ge merolotot bangun kacida ambekeunana. Jagona teu mahi ka Darta ngan teu wanieun ari gerak mah. Korejaat deui si Bengisan hudang ngajereg-jeg. Ayeuna mah nafsuna beuki hurung ngagedur. Nafsu kapegung amarah teu kawadahan. Dumeh asa diheurian ku Darta nu jadi lawana. Serepet manehna mesat samuraina, serepet da tau ge mesat bedogna. Anu lalajo kabeh taya nu teu ngayak-yak hatena ratug tutunggulan. Cak kurang-kurangna bakal nyaksian anu guyang getih. Sahanteuna silih tarajang ngagunakeun pakarang seukeut. Amarahna si Bengisan geus lain caturkeuneun. Bari genggerong ngagereng saperti maung lapar, manehna nubruk bari dipiheulaan ku pedang samurai nu nya panjangnya gede, ngolebat rek nigas beuheung Darta. Darta rikat barang sakilat mireungeun samurai anu ngepang datangna, manehna rikat serong bedogna dipake nakis, cek cek. Sakilat pedang samurai geus ngolebat deui ka handap rek kababan suku. Tapi Darta rikat luncat nepi ka pedang samurai nyerepet handapeun dampalna. Sedang leungeun kencana ngepret beungeut lawanna. Atuh si Bengisan reuaskeun mah matana nyeri keneh. Antukna manehna ngejat bari nyarekan pakero. Malah loba omongna nu teu mata kaharti. Tapi henteu saukur kitu. Iuk deui bae pedang samurai ngolebat rek nigas. Kawasna ayeuna mah rek anggeus-anggeusan. Tapi Darta deui jigana teu pati jejem. Basa bieu sakilat rupanya imin bebenena kacipta. Atuh barang hiuk pedang panarajang lawan ngolebat, manehna luncat nakis. Ngan bae bedogna lesot malah manehna jadi nangkarak bengkang. Nu lalajo kabeh nahan ambekanana bari patingkot ceak ting jarerit paur neuleup pedang nu herang ngagurilap bari ngahanca beuheung Darta. Tapi kabeh oge nepi ka molohok mata simeuteun dina jero sakiceu pisan Darta nu geus nangkarak bengkang sarta diheumbat ku pedang samurai teh ngakireleng dina gerakan kurentel monyet nyamperkeun kana lebah suku si Sersan Bengisan. Atuh pedang teh lain ngahakan beuteung Darta tapi ngagamplang kana taneuh nepi ka ngadelewos sedeng Darta sakilat bari ngagereleng ngereng ka sukuna musuh anu antukna si Bengisan jadi nangkuban.
Da memang na tanaga leungeun duanana dipake nyekel samurai, suku duanana direngkas. Oh, cenah plong nu lalajo ngemplong hatena ger surak deui. Si Bengisan ngarojokeun samurai na sedang Darta geus nangtung bari nyekel bedogna deui. Ceruduk si Bengisan ngarojokeun samurai na kalawan ngagunakeun tanaga saayana. Kawasna mah meureun hayang nyakalikeun sangkan beteung Darta budal badil. Tapi sangkaanana nyalahan atawa salah ngitung meureun. Darta nu disuruduk teh ngan saukur narik sukuna ka tukang salengkah dina gerakan potong serong, sedang tonggong bedogna dipake neunggel gigir pedang samurai. Anu akibatna si Bengisan nyolontot ke bawah ku tenaga samuraina. Tapi teu keudeuh dina malikna si Bengisan geus ngolebat ngaheumbat ke deui pedangna. Dina lebah dinya Darta ngasrodkeun sukuna salengkah ka hareup, sedang pigelang leungeun katuhuna si Bengisan dipopeg ku perah bedog ari leungeun kencana ngasupkeun jurus kahiji cikalong kana iga burungna. Atuh puguh si Bengisan nepi ka ngoceaknya nyeri nyareuwas. Komo barang manehna rek malik ngababitkeun samuraina. Suku Darta geus main ngael suku si Bengisan anu antukna geblug deui labuh ngudupung ti susut. Sedang tonggong pedang samuraina nambag ngababuk terangna sorangan nepi ka deuang satabak tonggong samurai bari irungna ngebulaeh getihan tuda sesat nyium taneuh satarikna. Atuh gerde anu nyeraksian teh surak euyah-euyahan bari nu kapapancenan misah muru ka tengah lapang. Ana dibalikeun si Bengisan ngalempreh teu empes-empes sarta terus dipayang ka bagian kesehatan. Darta ngahegak bawaning capek pabaur jeung reuwas nenjok kaayaan si Bengisan nu tatuparna ku pakarangna sorangan. Gancang di deketan ku Cudanco beri tepakan tak-takna tanda milu reueus kana wawanena. Kitu deui para sidokan nu asa katitih dumeh jagona keok teu burung milu reueus bari nepakan ka Darta. Geus kitu mah sirikna teu pada munggu Darta teh pang-pangna ku baturna Sacudan nu reueus asa boga pahlawan nu punjul pilih tanding. Atuh Darta mun ninggang di emas mah karatna ngadadak undak tambah pada ngajenan pada mika serab. Tapi sabalikna pikeun Darta mah teu tuluy ngadadak unggah adat sumawana make jeung adigung pindah pileumpangan. Nu puguh mah mata ngarendahkeun maneh bari kebeku karumasaan. Manusa tae nu leuwih tae nu unggul. Gelar kadarku kersana nu murbeng alam. Eleh atawa meunang tunggal kadar tinu ngagelarkeun. Nyi Emin nu diarep-arep ku Darta datang deui ka asrama, lebeng teu embol-embol. Nu puguh mah ukur matak nyeri beheung sesonggeteun, balas dipake ngalieukan ka bogoh nu dipika sono. Malah ku budanconana mah mun ceug harita Nyi Emin datang harita ka asrama, ujubna teh rek dianggap minangka hadiah pangbeberah ka pahlawan nu tas tarung makalangan bari aya dina kaunggulan. Ari geus karuhan lebeng mah nepi ka sore, tungtungna Darta siga nu pegat harepan, bari ngalangeun dan nangkep tuur di golodog asrama. Nyana kieu mah, cek kerentos pikirna. Nah, atuh tadi teh make diparengkeun unggul ngayonan si Bengisan. Meureun mun ngajoprak bari sirah deuang katigas ku samurai mah, moal panggih deui jeung kabingung teh. Malah teu pamohalan mun bisa buru-buru tepung jeung bebene di alam marakayangan. Badi laluasa nyomotan nu geus nyentuh genah ka diri jeung bangsana. Moal teh dialeutkeun meureun pasukan balati demi teh. Cinang asrak bari ngamuk nguak ngawik, moal nyar wadah semet ancal-ancalan sarayeuna. Memang keur bingung bari kapengpeongan ku cinta mah, tampolana dina lamunan gesok nekad, yen leuwih hade paeh babarengan marakayangan ngadaguan siksaan neraka. Tinimbang kudu hirup ngahenang-ngahening bari papisah jeung bebene. Tambah bingung deui pikeun Darta, dumeh moal bisa mungpang kudu miang ngemban tugas pindah ka perkebunan Tanara di Bandung Kidul. Anu dina mangsa miang teh taya alesan pikeun pibisaeun megatan ngahalang-halang. Lain oge tugas militer ari bisa ngayonan kana parentah atawa teu gugontuhon kana disiplin mah. Datong boro kakara kudu pindah ka Tanara. Apa najan kudu miang ke pangperangan yang hareupan pipaeheun ge taya bae namung pang nyebut embung. Kumaha euy ta geuning lebeng wae nu diarep-arep teh, ceuk nana milu kesel bari gek diuk gigireun Darta. Nya teu kumaha deui geus kieu mah da moal kadaguan deui ku dewek ge meureun.
Anas si laing bisi rek tulus ka lembur teh isuk nyabral teh teuing. Walon Darta ngerahuh. Keur dewek manya sakumaha nu geus dirancang teh we. Teu kebat nyarita kaburu ditempas manten ku Darta. Tulus isukan ka lembur teh. Cek Darta bari ngareret. Rek ngadagoan nepi ka Sabtu. Walon nana cindekeun. Nah teu sono ka lembur kitu. Leuwih berat ka si laing jeung karunya kanu didagoan. Kajen ari kitu mah. Kan ulah magar dewek nu ngagokan. Sumpah nage wani rapet. Rapet naon lah, rapet rejeki. Alias teuing. Ulah susumpahan atuh bisi kena ku poho. Nya atuh urang silih doakeun we ayeuna mah bari dewek sorangan ge bieung ka mana. Cek nana bari jung nangtung. Moal jauh-jauh si laing mah paling-paling ngaganti nu ti Cisomang. Walon Darta beri jung nangtung tapi kawas nu pohara beratna. Cacak mun teu katalian ku kawajiban geus dur magrib mah kana betah keneh ngangon lamunan. Isukna isuk-isuk kalawan dipileuleyankeun ku batur-baturna nu dareuheus, regu Darta miang kana pikap nu rek ngemban tugas ka perkebunan Tanara di daerah Pangalengan. Angin isuk maning ngebut lebak kana beungeut Darta nu nangkod kana hulu pikap nu nyewuk melah angin. Geus nonggoh liwat banjaran titinggalan tambah waraas, plung-plong kalebak katonggoh, kalebak mayak pak pasawahan paselang jeung palawija. Katonggoh kakayon mayut-mut kasimbutan ku ibun, hawa geus mimiti karasa tirisna. Tambah nonggoh tambah endah, tambah rusras ngahudang kagagas. Wuwuh luh lah lunglang bingung ku katineng. Ana parang manggih sodong nyang kredong, tempat buni bangun suni harieum pika keungeun, sok rajen di papantes kulamunan. Buanu kitu tempat mangauban siluman pakemit prajurit balate demit bari bebene ge dibawa kadinya. Gerung-gerung pikap asup ka pangarangan pabrik enteh perkebunan Tanara. Reg eureun hareupeun bedeng nu dipake panganjerkan prajurit peta nu pancen jaga. Kara Darta ngarenjak bari luak liuk. Jut Syodan Comemed nu diukna ngarendeng jeung supir turun dituturkeun ku Darta katut anak buahna. Atuh gugok tepung jeung babaturanna nu geus lila tugas ngajaga di dinya sarta bakal diganti ku anu anyar datang. Nu marulang ka tembong bungangangna nu anyar datang cakueum asa dipiceun. Komo keur Darta mah mani asa dukdek sarundek. Sanggeus beres seren sumeren papancen mah, Syodan Comemed bareng jeung regu Juju tuluy mulang deui ka Cimahi. Anu tinggal ngan kari Darta jeung anak buahna. Pikeun ti kota mah karasa teu matak teu kabetaheun. Najan nya oge ku batur mah tempat pagunungan dipake pangreureuhan pikeun nyesep hawa seger. Tapi da ieu mah lain rek ngadon reureuh, da puguh datang ka jurungku katitipan pancen, bari hayang mulang teu bisa sakama-kama. Mangga linggih pak, cek Darta ka lalaki kolot nu ngahayungkung di harudum sarung bari ngajanteng di hareupeun bedeng. Ai geuning Aden, manawi teu aya linggih. Walona bari unggah geek diuk dina dipan nu geus diamparan ku Samak Sulam. Mandor besar teh bapak teh sanes. Mohon kapungkur mah jaman dicepeng ku Walanda. Mung ayeuna saparantos ku Nippon, lajeng ditempatkeun di pabrik. Kulon pasura bari maut sirahos sabatang, cekes ngotretkeun kayu api, kelepus udud. Namun ngamandoran mah angger sanes. Leres mung ukur semet mandor. Ical sesebatan besar na rupina mah. Leres gitu Den. Pasura seri maur. Dan nu penting menggajina. Kadar ical sesebatan teu naon sanes. Rupina ti mandor besar jadi kepala mandor. Kue mutan asa teu aya bentenna. Ongkoh geuning salira mah angger ageng. Rupina berkah taraseur emutan ageng soteh. Walon pasura. Dupi Aden mah nembe sumping tadi rupina. Pokna deui. Muhun ngagentos nu ti payun. Walon Darta. Rupina di dieu mah aman ya Pak. Sumohon ari ku bangsat nu sok unggah ka imah mah. Ari sanes itu manusok maralingan kai ti leuweung. Mung kanggo Nippon marupina rada oge galideu Den ayeuna teh. Walon pasura.
Dupi margina kumaha Pak nganggo galider sagala. Oh ieu teh ku ayana balati demit. Nah kumaha gitu Pak? Apa di dege saurang tos jadi wadalna teh? Mung sanes di dieu ari kajantenana nama. Leresan di jalan ubrasna kacukul. Tebih atuh. Namun ka urang-urang mah teu ganggu nya Pak. Darta ngabereg nanya. Duka atuh Den, mung nu teh lama nu jadi wadalna teh soldadu Nippon. Tuda mata keung nguping wartos nage. Da ngariringkik bari ngahihi sapertos kunti nu ngapelewerkeun balati teh. Mana bapak mah teu aya teuing batur mah. Rop magrib getos ngaringkep maneh. Aya nu kutak ketok kana panto ari teu apa-apa teuing mah. Tara ieu dibuka, ngahep-hep we api-api nyegrek kerek. Cek Pasura. Kutan gitu Pak. Darta kawas nu kageteun. Malah di dieu ge kantos aya anu kawenehan mendakan. Nya kitu we cenah ngariringkik buukna bari ngahihi kapipir adegan nu itu tuh nu katinggal ti dieu. Namun teu kantos mawa wadah da kabujeng aya nu mendakan teh. Cek Pasura bari nunjuk kana adegan. Dupi itu adegan teh saha nu ngalebetanana? Domawi adegan sia eta mah Den. Adegan sia kumaha Pak? Lah aden mah tempat ruca atuh. Malaku barudak matrasna teh dilandi jadi markas Putri Demit. Hanjaka teh ku baroranganana we ari ku bangsa kitu mah. Da kedahna aya nu wani ngintip. Ulah geus kawenehan sakali terang murangkeun gegebegan. Namung nyaeta atuh boro-boro barudak. Bapak sorangan getos mangsal mingsir. Ongko tu boleh dibibiraan ku beja. Bari Mang Ipong sorangan ge bangun anu jongjon kawas nu taya kasieun. Tegujul we buah manehanna nama Pak. Duh ka atuh. Walon Pasura bari leguk nginum sarta terus pamit nu dituturkeun ku Darta kaburuan. Sakedapan Darta ngahulang bari panonna mencrong kalbah adegan Putri Demit anu dituduhkeun ku Mandor Sura. Hate jeung pikirna ngadadakat tarik ku pernahna adegan anu rada nyingkur kahieuman ku sarwaning kakayon. Pantes mun peuting bari poek bulan mah rek caneom pikakeungeun oge. Tapi kawas matak petah tumaninah keur nu parang ginuluran ngangon katineng ngadu geugeut mah sabatay ngahenang-ngahening bari dikepetan ku hiliwirna hawa seger nu jolna ti gunung. Mana Darta penasaran hayang ngintip aya naon saanyana di eta adegan teh. Sagbere duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ka-17 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan mihaja pamit. Permios.